Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Jefti Kirana Ayu. Saya dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan cerpen bahasa Sunda yang berjudul Nu Nyaba di Lembur Ceurik. Di hiji lembur nu jauh di kota, aya hiji imah kolot nu geus lila ditinggalkeun. Jalma lembur nyebutnya eta imah hideung. Lantaran tembokna beuki poek kusabab teu diraksa. Ceuk carita kolot baheula, di eta imah kungsi aya kaluarga nu paen aneh, tapi teu aya anu wani nyaritakeun sacara jelas. Dina hiji penting daman, saurang pamuda ti lembur eta nekat asup ka eta imah. Anjeunna henteu percaya kana carita-carita mistis. Da keur anjeunna, sagalana kudu boga alesan rasional. Darman hayang ngabuktikeun yen carita jelema lembur agan ukur. Dongeng pikeun nakut-nakutan budak leutik. Lempangna lirih, sukuna nojakeun late kai anu geus lapuk. Jandela bolong-bolong, angin nenden sora siga anu bisik-bisik di antara poek. Di jero imah, Darman ningali lobang barang berat nu geus katutupan ku lebu. Darman nyorang hiji kamar. Tempat kasur kolot masih katingali sanaos geus robek jeung dikadut ku waktu. Nalika anjeunna ngalengkah ka jero, ujug-ujug aya sora ka hadap jendela. Tok tok tok. Darman ngaliuk. Aya tapak leungeun di jendela, tapi sanajan angin kencang, eta tapak henteu leungit. Hatena mimiti kaganggu. Anjeunna nempokeun leungeun na nu siga berem siga getih nu geus ngaringkang. Teu mungkin, ciuk Darman dina jaro hentena. Anjeunna mundur, tapi ti tukangeunna aya sora deui. Cekekekeke, sora deui. Leuleus tapi jero, siga sora budak leutik. Darman muterkeun sirahna, tapi euweuh saha-saha. Hawa tis mimiti nyorang tonggokna. Anjeunna hayang lumpat, tapi sukuna siga teu bisa obah. Tiba-tiba jendela nu tadi aya tapak leungeun ngadadak ngabuka gede. Angin rajang tina poek aya hiji sosok nangtung. Geus teu siga manusa, beukeutna bodas pucet, panonna poek kawas liang, bujurna jangkung, ngelenggeunana panjang, jeung irungna siga geus legit. Darman rek ngajerit, tapi sorana teu bisa keluar. Sosok eta maju ngeuleunana nanaon siga rek nyokot anjeunna. "Ngaranna saha?" ceuk eta mahluk. Sorana seukeut jeung kagede kadenge, siga bisik-bisik angin. Darman ngageter lumpat sabisa-bisana ka luar imah. Nalika anjeunna kaluar, sadaya jendela imah hideung katutup deui ku sorangan, jeung henteu kantos dibuka. Ti harita, Darman henteu kungsi deui nyebut-nyebut soal imah eta, tapi peuting-peuting anjeunna sok ngagede sora bisik-bisik di jendela kamarna. "Ngaranna saha?" Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.